Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngajengkeun deui kana anu selanjutna nyaeta bagian halaman 47 bagian wa faraiduhu arba'atu asya'a an-niyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduhu sareng ari pirang-pirang parduna tayamum arba'atu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara. An-niyatu tegasna gaya niat. An-niyatu ari niat wajibatun eta anu wajib pitayamumi dina tayamum lil khabari karena aya hadis al masyhuri anu masyhur innamal a'malu binniyat. Pastina ari pirang-pirang amal eta tergantung make niat eta kalawan make niat. Wali annahu jeung karana saestuna tayamum ibadatun eta hiji ibadah fabtaqarra maka butuh itu tayamum ila niati kana niat as-sholati seperti salat wal wudu'i jeung wudu. Wa kaifiyatuha jeung ari pertingkahna niat alyanwiya eta yen nganiatan jalma istibahatas sholati kana meunangna migawe salat walayakfi jeung teu cukup naon ayanwiya yen nganiatan jalma rofal hadasi kana ngaleungitkeun hadas li annal mutayammima lantaran saestuna jalma anu tayamum la yarfa'u eta lain ngaleungitkeun eta jalma hadasahu kana hadasna itu jalma bidalilin kalawan dalil bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam kalawan dalil dauhan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam li Amri ibnil As ka Amr putrana As lamma asobatu samang-samangsa keuna hu ka Kanjeng Nabi naon jinabatun junub tayammama maka tayamum Kanjeng Nabi wasalla sareng salat Kanjeng Nabi bi ashabihi ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi. Faqala maka ngadawuh itu Amar faqala maka ngadawuh itu Amar lahu ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asollaita naha salat Gusti bi ashabika sarata pirang-pirang sahabat Gusti wa anta bari ari Gusti junubun eta nu junub wali annahu jeung lantaran saestuna tayamum law rafa'a eta lamun ngaleungitkeun hukana itu hadas lama batola maka moal batal itu tayamum biru yatil ma'i ku ningali cai kal wudu'i seperti wudu bil ma'i kalawan cai wala takfi jeung teu cukup naon niatu taharati niat ngabersihan anil hadas tina hadas ala sahihi netepan kaul anu sahih walau nawa jeung lamun nganiatan eta si jalma ada para ditayamumi kana ngalakonan paraduna tayamum au paridota tayamumi atawa kana kaparduan tayamum pawajhani maka eta aya dua jalan maka ari jawabna eta aya dua jalan ahaduhuma ari salah sahijina tina itu wajhani yakfi eta nyukupkeun itu tayamum kal wudu'i seperti wudu wa as-sahhuhuma jeung ari pangsoehna wajhani layak pi eta teu nyukupkeun naon ieu teh tayamum wal farqu jeung ari bedana annal wudu'a eta saestuna wudu qurbatun
Eta babakti maksudatun anu dimaksud pinapsiha dina zatna itu kurbah. Walihada jeung kusabab ieu kurbah yundabu disunatkeun naon tajadiduhu nganyar-nganyarna wudu bihilafi tayammumi kalawan perbedaannana dina tayammum. Fa innahu maka saestuna tayammum la yundabu eta henteu disunatkeun naon tajadiduhu nganyar-nganyarna tayammum. Walau iktasoro jeung lamun ngaringkeskeun jalma ala niyati tayammumi kana niat tayammum lam yujzihi maka teu nyukupkeun tayammum. Qalu maka teu nyukupkeun itu tayammum hi ka eta jalma. Qala parantos ngadawuh kana ieu kaul saha al-Mawardi Imam Mawardi. Wa'lam sareng kudu apal anjeun annahu kana saestuna kalakuan la yajuju eta henteu meunang naon anta ta'akhkhara yen ngahirkeun anjeun an niyata kana niat an awali mafrudin tina mimiti anu dipardukeun wa awwalu af'alihi jeung ari mimitina pirang-pirang pagawean al mafrudoti anu dipardukeun naqlut turabi eta mindahkeun taneuh wal muradu jeung ari anu dimaksud binaqli ku mindahkeun ad-darbu nyaeta nyokot taneuh pala budak maka misti atawa henteu meunang henteu minan niyati tina niatkeun niat minan niyati tina niatkeun niat qabla rob'i yadaihi dina memeh ngangkatkeun dua panangan jalma minat turabi tina taneuh. Fa idza qaronat maka di mana-mana ngabarengan niat hu kana rob'u wa azabat jeung leungit itu niat qabla masih wajihi dina memeh ngusap beungeutna eta si jalma ajza'a maka nyukupkeun tayammum hu ka eta jalma ala rojihi netepan kaul anu rojeh. Fi syarhi dina kitab syarah wa raudhati jeung dina kitab raudhah. Wa qala sareng ngandawuh sa Ibnu Rif'ah as-sahhuhuma ari pangsoehna dua kaul la yujzi'u eta henteu nyukupkeun tayammum li anna karana saestuna mindahkeun wa in wajaba jeung sanajan wajib itu naqlu illa annahu kecuali saestuna naqlu ghairu maksudin eta henteu dimaksud fi nafsihi dina awakna eta si jalma. Summa idza nawatului di mana-mana nganiatan jalma al istibahata kana ngameunangkeun salat falahu maka eta tetep ka jalma arba'atu ahwalin ari opat pirang-pirang tingkah. Adu ari salah sahijina itu arba'ah aya nu eta yen nganiatan jalma istibahatal fardi kana meunangna pikeun fardu wan nafli jeung sunat ma'an barina barang payastabihahuma maka meunang eta jalma huma kana fardu jeung sunat walahu jeung meunang ka eta si jalma at-tanapuli naon at-tanapuli migawe sunat qoblal faridoti dina sameme salat fardu wa ba'daha jeung dina sabada fardiyah faridoh jeung dina sabada faridoh wapil wakti jeung dina jero waktu wa khorijahi jeung dina luarna waktu wala yustaratu maka henteu disyaratkeun naon at-ta'yinu nangtukeun al-fardiyati kana fardu ala rojihi netepan kaul anu rojeh wayak bisareng nyukupkeun naon niatul fardi niat fardu mutlaqon barina mutlak wa yusolli jeung salat jalma hae faridotin kana fardu Ayya faridotin kana fardu naon wae syaa karepna eta si jalma
Wa inna wa jeung lamun nganiatan jalma muayyanatan bari ditangtukeun falahu maka meunang huka eta si jalma naon ayyu sholli yen salat jalma goiroha kana lian ti muayyanah. Al halatu saniyatu ari tingkah anu kadua ayyan wiya eta yan nganiatan jalma al fardhu takana kafarduan sawaun sarua bae kanat bukti itu fardhu ihde al khamsi eta hiji-hijina tina anu 5 au manzuratan atawa salat anu dinazarkeun wala tukhattiro jeung teu karetegkeun lahu ka eta si jalma naon annafilatu salat sunat payubahu maka meunang lahu ka eta si jalma naon al fardhu salat fardu liannahu lantaran saestuna jalma nawa eta niat jalma kana itu fardhu wa kadza jeung nya kitu deui annafilatu ari salat sunat qablaha dina sameme fardhu wa ba'daha jeung dina sabada fardhu wa ba'dal waqti jeung dina sabada waktu ala rojihi netepan kaul anu rojih li annan nafla lantaran saestuna sunat tabiun eta nurut lil faridoti kana salat fardu. Al halatu salisatu ngopi heula nya punten. Alhamdulillah. Al halatu salisatu ari tingkah anu katiluna ayyan wiya teh nganiatan jalma annafla kana sunat wahdahu bari sahiji naflu fala yastabihu maka teu meunang itu jalma al fardhu kana migawe salat fardu ala rojihi netepan kaul anu rojih di anna nafla lantaran saestuna sunat tabiun eta nurut lil fardhi kana fardu wal fardu jeung ari fardu matbuun eta anu diutaman eta matbuun eta anu dianutanana fala yasihu maka teu sah naon ayakuna yen bukti itu matbu tabian eta nuturkeun walam yanwi jeung henteu nganiatan jalma hi kana naflu walau nawa jeung lamun nganiatan jalma massa kana nyabak al mashafi nyabak Quran awil junubi atawa anu junub al i'tikaf kana i'tikaf bahwa maka ari itu nawa kaniyatin nafli eta saperti niat sunat fala yastabihu maka teu meunang eta si jalma al fardhu kana migawe fardu alal madzhabi netepan mazhab wa yastabihu jeung meunang eta si jalma maka na perkara nawa anu nganiatan eta jalma ala sahih netepan kaul anu sahih nawa anu nganiatan jalma kana itu la sahih netepan kaul anu sahih walau nawa jeung lamun nganiatan jalma atayamum maka tayamum di sholatil janazati karena rek nyolatan ka mayit bahwa maka ari tayamum ka tayamum eta saperti tayamum lin nafli karena rek migawe sunat ala sahih netepan kaul anu sahih li annaha lantaran saestuna itu salat mayit wa in ta'ayyanat jeung sanajan tangtu salat ka eta si jalma alaihi ka eta si jalma pahiya maka ari itu salat kan nawafili eta seperti pirang-pirang sunat min haisu tina sakira-kirana saestuna salat min haisu innaha tina sakira-kirana saestuna salat ghairu mutawajjihatin eta henteu disangharepkeun alaihi ka eta si jalma bi ainihi kalawan aina eta si jalma ala taro nah henteu apal anjeun annaha kana saestuna salat taskutu eta gugur itu salat bipa'li ghairihi ku migawe liana eta jalma al halatur rabi'atu ari tingkah nu kaopatna ayyan wiya eta yen nganiatan jalma as-shalat kana salat faqad barina wungkul bahwa maka ari itu jalma kaman eta seperti jalma nawa anu nganiatan jalma annapa kana salat kana sunat ala rojih netepan kaul anu rojih
Wallahu sareng ari Allah a'lam eta langkung uninga. Paraun ari teh hiji cabang lau tayammum lamun tayammum jalma bini istibahati sholati kalawan niat ngameunangkeun kana migawe salat zonan bari nyangka anna hadasa kana saestuna hadasna eta si jalma asgoru eta hadas leutik pakana maka bukti hadas akbaro eta gede auzonna atawa nyangka jalma anna hadasa kana saestuna hadasna jalma akbaru eta hadas gede pakana maka bukti itu hadas asgoro eta leutik soha maka sah tayamumna bila hilapin kalawan taya ihtilaf li anna maujiba lantaran saestuna anu ngawajibkeun al hadasaini kana dua hadas wahidun eta anu hiji wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Alhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Dicakapkeun bae sakieu hatur nuhun anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.